Subre. Bagong telauk naon itu sebuburuk bukan hungkul dek ngakan teu teh. Teu jumbo bangun teh biasana buburuk bukan bari ngiruh kitu mah. Kira aku diganti ku tai mah eupana dek euy. Da halus itu eupan mah bangke hayam. Sapeuting ku dewek di akaran di tege geus tika itu kadiekeun. Katika bogo nu nyanggut nama. Bagong teh hayang naon ieu teh lauk teh dek ah. Terbalik dia mau jumbo anakan bangun mangakan aku pindah deh mah ya sugane kebari tutu belum kena deh kah dia sugane tuh lubang-lubang atuh tuh jumbo nyanggut mah ulah bogo teuing euy deka teu beuki nya tangakan bogo teh aya beja mah tina kadal cenah jadi we sebel. Astagfirullahaladzim itu teh naon orai belut itu tadi kali orai bagoy itu mah Allahu Akbar keur apes deka rupa-rupana kalakah mangi orai ngadeuketan deui aduh kudu pre ieu mah euy geus mangihan orai kieu mah apes gagal ieu mah kudu bantog cenah teh ieu mah ya Arek geus musepna, mun geus tilepan ku dewek ya. heueuh tilepan lah deka lapar deh yang nyatu itu kuat deh apes kalakah mangi orai kalaki da Sarapan heula atuh. Si kena ku lambung sia. nyata lah dekah ting asak kejo ting encan di base camp lagi up sok uhna naon deka kejo nama sok aya wae Masya Allah ini seger ieu udara pagi nguseup kos caduk dekah kudu ka mana ieu aktivitas ayeuna deka kuda dewek belah mana deka euy belah mana ya kuda teh kalah kanyaduk cereting bener apa sih mah poe nama euy geus harudang can deka euy barudak peuting beres ngarinum marabok raripuh cara amling hirup teh geus tapi nama cigina teh euy utah da peuting teh marabok teh keur obrog ngarurujit hungkul komo baga enggak mau ketika guyang utahana pun caringin deka uyuhan kalau kita merasakan ngising teras apa yang harus dilakukannya soal kernya naon euy deka meni anteng kitu euy deka isuk-isuk Kernyen perah bedog men euy. meni tarangol deka nyen perah bedog oge ngaduruk eta we non teh ompan leehna alus majang perah mah lain ai kejo asak can sol Teuing diksakeun deh kecan dahar da. Meunang teu nguseup teh men euy. wah nyeta menang wiwirang wae deka kalah mangi orai pelit laukna deka laukna mah loba sing buruk-buruk ngan teu dekeun ngakan Ku petik geura eupanana men. sugan ke maku dewek di akalan make kopet saeutik lah Ka mana men? rek ngerisakeun liwet bah euy dek aduh sugan geus asak lapar ieu perih beuteung geuning seureuna ge hurung moal tutung dek si bagong sugan teh kejo euy dek geuning kolak waluh ieu mah dek isuk-isuk nyeri beuteung moal akan kolak waluh dek pur mancer we liang tai euy amis tapi yuk Men, ka dia lah men euy, perlu ya, obroleun. obrolkeun naon euy dek piduiteun lin Ka di heula we urang ngobrol ieu jeung si Bahyan. aya bisnis naon jeung bahyan euy ya turun atuh di dieu ngawangkokna lah aya udud we sapeuting dek teu udud dieu haseum bagus Ye, ka dieu ngopina dia di luhur geunaheun. Aya udud mah loba. aduh dewek kadinya pas ngakan kolak ge teh sebel tepuguh aing geus barang hakan teu udud teh asal ngising teu obeh deka yang nginum deui teh relap hakan kolak ge agung teh geus
kolot kieu mah. Rap kana huntu kolak. Ieu aduh nyeri deui huntu teh. Rasa dah kana sirah ge asa bencar. Berangkat ting si Homen we atuh teu kudu jeung dewek. Ka mana dia? Heuh dek diusahakeun bah anu 2 juta mah nya dek bisa nginjem heula lah ka si Waben. Tapi bantuan oge euy bah sesana kumaha we carana pan abah mah loba kawauhan atuh nginjem-nginjem ieu waktu teh ngan 2 poe pan. Pan perjanjianna kamari kitu lamun 2 poe dek teu bisa ngalunasan budak pasti dicokot deui cenah. Ayeuna si Onyod arek minta tulung ka saha deui meureun bah ai lain ka urang-urang mah. Kumaha we carana urang pada ngusahakeun. Bantuan ngomong we. Mung deh kakak si Beben mah wegah. Aduh kieu we atulah nya bah nya yeuh. Abah mah anteur we deek jeung si Homen ka si Waben nya. Kayak di ditu mah kenaelah deek we jeung si Homen anu ngomong ka Waben masalah nginjem duit nama. Ari abah gengsi mah. Asa teu yakin ek mere. Dek itu yakin tapi rek cobaan we heula. Coba atuh nginjem ka Ustad Nana. Era dewe ka Ustad Nana kan keur ngabangun yayasan ayeuna mah pasti duitna loba kapake. Ulah lah mun bisa mau lah kasih Waben lah nginjem duitna. Atuh bah, konflik masa lalu mah dibawanya mennya keur kieu mah keur darurat. Ieu kan masalah jaminanna teh dewek bah. Lain sia lain tapi dewek. Lain maksudna kitu nder euy. Kenapa men, orang berangkat duaan we lah, teu kudu ngajak-ngajak si Abah. Keur terdesak kieu mah atuh bah pohokeun heula we masalah masa lalu mah. Teu pira ge masalah rana. Hayolah bah, bantuan ngomong dewek euy ka si Waben nginjem duit hayu. Wegah dewek atuh hayang. Dasar bedegong. Ayo men. Kecewa bah lah dewek kakak di dinya, rujit ayeuna mah. Paduli teuing. Dah, kemudian kolot ku dewek diidak da tangkurakna oge. Hus, lah kitu men sia kolot gitu-gitu oge kehead. Deka teu ijin ka jelema nama euy. Ngan kana sifatna dek nu rujit teh. Tapi adab ka kolot mah tetep kudu dipake sia teh. Nyewa Kolot model kumaha heula nu kudu dihargaan teh. Kolot model kitu mah bagong pibanguseun wae nya tah lah. Hakan ku dewek keur parusing kieu mah lah. Kagok. Moal nampo kolot moal nampo naon keur kieu mah. Najan balik paman oge. Lah, lain boga obat rieu teh euy dek Jangari teh euy tangkurak rasaan teh. Sebut cat ye. Tetempoan oge. Teu geunaheun. Terus nginum peuting pan loba teuing meureun. Kayak gampang orang meuli di jalan men. Urang nyimpang heula di warung Wantar. Bari mayar hutang kopi dek euy nu kamari. Mung dek ka warung Wantar mah. Nya kunaon sia? Era euy dek Era kunaon? Nya tepat masih kena boga hutang can lunas. Eta hutang baheula can dibayar keneh sia teh. Pan duit sok boga wae mah teh men. Nya eta geus puguh poho wae. Sabaraha sia hutang ka Wantar deui? Teuing sabaraha pokona mah da pas terakhir hitungan teh ratusan keneh pokona mah. Pernah kungsi lunas carita oge. Ngan teu kungsi lila nganyuk deui. Teu kumaha tuh da. Dek lunasan atuh karunya pa teh warung leutik batur teh ngalabatingan 1000 2000 ene kumaha dianyuk mah tuh bangkrut batur. Heueuh nyata eta nu mantak anehna teh deka. Lain kalaka bangkrut dia nyukan teh kalaka beuki ngagedean, beuki kumplit. Aduh kabur gas euy. Balap cing dewek men arek mal. Aduh, arek nyepelekeun dewek make sen-sen tuh mang. Ayo ku dewek moal pangmunurkeun masalah drag mah. Ayo udah ngebangus wae lah. Deka licik euy miheulaan eta mah bareng tuh. Mun tika bisa ngudag dewek di lunasan ku dewek hutang naik kabeh nu ka Wantar. Wah, nu bener aslina teh ye. Ye, aslina tuh. Wadul deka. Wani naon sok? Wani pongpet pokona mah. Hiya. 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 Wuhuy. Naon tuh teh kuda apa keong men euy. Aku ngaledekna we ka dewek. Ayo suju keluarkan tenaga maneh kabeh. Here. Kemon sayang, suju sedikit lagi. Here. Ayo sayang, demi hutang kita kejar. Aduh, dewek menang euy. Menang ti mana keong model kitu? Alus euy si tipung lompatna leceng deh kah. Sok di parab naon Ari parab nama jukut kabeh oge, cuman dina perawatan menu beda. Perawatana emang naon di? Jadi tiap isuk rutinkeun bere no kokonengna men tilu siki, tapi no kokonengna teh anu hayam kampung. Saminggu sakali bekam bujurna men ka Asep Awai. Emang Asep Awai sok bekam kuda oge nya? Nyari tukang bekam aku mah pamenta pelanggan meureunnan. Kebangus setangkurak Geuning paroek di imahna oge deh ka. Bangun areueuh si Waben ge. Itu jelemana aya ngajentul nya teka ciri atuh tadi mah.
Assalamualaikum Waben. Waalaikumsalam. Cager wa euy. Naon penting-penting ka dieu? Tajak ka cerit somen, hayang ngasaan Cager, Om. kepiting cenah. Cek dek teh hayu urang ka Waben, loba kepiting mah di Waben. Waduh, ketang om lah. Dek kapan sok gimpa ngakan kepiting mah. Kumaha usaha kana piting Waben euy, lancar. Bikin sukses batur mah euy. Wa tulungan dewek euy. Rek minta tulung naon sia teh? Nyata dek teh keur aya masalah ya teh wa euy jeung rentenir. Tong cudah ciduh kitu atuh geuleuh. Jadi kieu wa euy. Sabenerna mah dek ka dieu teh lain arek meuli kepiting euy tapi arek nginjem duit kitu rek ngeclok heula sugan aya. Sudah kuduga. Tulungan wa 2 juta malah. Bagoy menirangu eta carehan minjem duit. Mohon lah. Mun sarariah yang duit. Hayu bantuan dewek ngarisakeun bubu kepiting. Sugan we Wah, meunang ayo loba. diantar ku dewek lah. Men, ayo men. Buayana euy? Tuh nyurungku itu. Ketemu tuh. Mana? Tema ka tuh? Macet di pestol lagi deh. Hah? Hayan lu nanti. Mulai kitu ge gugubung. Modar buaya teh kana beuki deukeut. Subre.